Hayu di ponak-ponak, hayu di cau-cau, ina neker, ina aget, ina nuncak, ina rempah. Sing saha kanu ngahina. Anu ngahina kana luluhur kita Targaluh, hirupna moal jamuga. Ngador poe ieu teh alhamdulillah urang dipanggihkeun jeung Para tokoh-tokoh. Tokroh aneh. Tokoh jeung senior. Wah, pokona mah urang ge pan diajarnya bahwa camu wudu heung koneng make bonteng ngeunah gitu. Nah. Ngajar teh ieu. Malah ayo Nate, tadi kenal cahua. Hayu di ponak-ponak, hayu di cau-cau, ina neker, ina aget, ina nuncak, ina rempah. Sing saha kanu ngahina. Anu ngahina kana luluhur kita Targaluh, hirupna moal jamuga. Nah, gitu. Aing teh anjing jelema kacau. Intina poe ieu mah urang nan pernah mun apa meureun bisi saha cenah teh Kang Godi Suwarna. Anu baheula lah ti SD teh hayang apa saha nu yang puisi teh dina baheula mah aya mangle aya koran naon Iwangkara naon kitu teh. Handapna teh pasti Godi Suwarna. Hayang apa rumana? Hayang nyaho rumana alhamdulillah panjang umur. Alhamdulillah kakiwari ya Allah bisa teh osok tepang teh di Asti. Nah, aya nama Isbi mah nya. Ieu Isbi. Cik aing teh budak keneh. Jeung budak kunaon mau panggil saya teh. Jiga anu ningali naon. Ya karena kan sing orang ngepen. Alhamdulillah. Ya intina ada urang teh pan nu ngaran tadi teh balik deui urang teh non moal aya urang ngomong kan. Iya. Kamu hatina moal bisa kieu lah mun kieu. Moal bisa kieu mun edan. Jadi gen teh turun gen. Jadi nu ngaranna pasti di Umi, kita Umi sih. Lain Maaf kamu jadi kelas sekarangnya. Ieu ge sarua ge urang ieu. Naon mak? Oh mak. Apaanan mak? Mana ieu? Ma ieu di mana ieu teh? Sorana halus. Bumi, aya di bumi nah teu maheula. Halo, mah kurang puing teh poho itu suka teh mate geus eueuh. Banyak geus. Banyak. Nah, jual di Pademan. Eueuh we. Jadi eueuh keun atuh di dieu mah. Teureun geger kalong. Digeger kalong. Geger kalong. Ya. Geger kalong ayeuna mah jadi bumina adil. Jadi pengkeran dikit. Iya. Didinya. Itu amang ke SMA atau apa gitu? Di lahir. Nepi ka keluar SMK. Oh. Ya itu geger kalong. Geus kamu hampir teu bola kok diajar na gitar naon teh di ya. Musik iki. Kabeneran. Pun bapak teh nyata di kamar di. Oh. Iki rasa. Bapak Atang. Anu sok nyalu. Pak Atang anjing. Kalau Upi anjing. Grup A. Nya. Atang Apit. Oh, itu teh Rama. Ini masih kena ya. Alhamdulillah. Sehat keneh. Alhamdulillah. Ini cek kakak poe to aja coba eta. Alhamdulillah tuh. Aduh, Gusti. Eta teh grup A. Bapak Apit, Pak Atang, Pak Ade. Ya. Pokona grup A kabeh unggul. Eta teh kasebutkeun Sanes Tino S, Topik, Godi Grup A kamu aja. Grup A. Iya kan di FPBS cerita ya. FPBS. Ya, sok aya wae grup eta teh. Anjir, Jadi alhamdulillah jadi intina memang diturunkan di sana seni gitu.
Terus kata-katanya apresiasinya ya teh berapa? Oh, kurang tahu dari mereka lain. Ada juga tuh sabang tiba kelana. Ayah rencana dupi, tak ini tadi kawan jelek main gitu saya dia apa dulu. Tang cina, oh hak, tapi cina kira-kira dupi terus sedikit gitu. ya pasti kurang gagal kalau Bisa. Gilirnya. girang Girang. alhamdulillah pokoknya lu jelas wih kan nyala intinya mah apa oh Kang Godi teh nu mana tak Tidak apa jadi alhamdulillah ya tuh mana ada kaguan jadi itu warna ya ada tak selalu luar biasa selalu angkor alhamdulillah benar nya diantarana anu pernah ya nyiptakeun lagu-lagu anu Gunung Tangkuban Parahu. Gunung Tangkuban Parahu sasakala sangkurian katen pun Bapak. Nyiptakeun Bapak. Tukang kanang nanti Asep Jebra gosok kanangan. Bageula Asep Jebra teh tapi geus maot. Ya, geus maot. Nah, tuh Pan aing aja gitu. Oh nya pan maot. Kan diganti ku Jenong. Jadi Jadi dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Cuman Asep Jebra tidak ada namanya, jadi Jenong. Yang orang memegang. Nah itu tadi tukang kenang, Ya. jadi ulan. Ya. Ini apa? ya. Aduh, aing mah. Kelak. Oh iya. Ya. Dua dosa begitu baru mudah-mudahan. Oh, ini apa itu? Itu salah sawios Seniman senior. Senior Ciamis. Orang di itu mah ijem. Ayo. Bangun di Karawang mah ijem. Apa? Nya mah, Maka di mau. mah kena tapi mah cager. Mari lain mah barang. Oh nya eta gara-gara si eta nya. Kasih kopi. Memang goblok udah kopi tuh yang gede mama lah. Mana ya jum kiringannya? Hah? Awak baik. Lain pesi lain. Baik. Masih nomor pesi. Oh, ice. Ice. Mah. Islamic Center. Heeh. Ngan pedak. Ngan pedak virtual mah. Apa mah virtual? Bisa asup ke kaliana. Ayah. Oh ayah. Sok atuh sok. Engke cenah aya nu ngajemput. Jemput ke si Ayi. Ayi pentil. Jemput ke. Nya, engke apa dapaleun dieu nya. Sok mana ya tapi mun bisa mah ti ditu lempang ka dieu nya. Ya. Mana mundur mak ngarah kere. Pokoknya mah ka dieu we heula nya. Heeh. Liwan ya. Ngapain? Loba pentaeun mah aya Kang Iwan, aya Kang Ayi Pentil, aya Kang Godi, aya Jenong nya. Kayak orang Jenong pisan. ya. Pokoknya mah kitu nyamannya. Sok. Nya engke make jengol nya. Di rating. Hah? Islamic Center, Bah. Islamic Center pokoknya mah kayak Islamic Center. Juru. Ya nyamanya. Yo, mana. Ya tong penting teh enggak jam 8 oke geus der. Ya pokoknya geus langsung mangkat we nya. Yo. Bisa sama ya tadi kita kayak gitu yang ngomong antara itu kan cina cina di Jadi
Kieu lur, intina Kang Godi salah satu anu nginspirasi yang hartina lain bebasnya gitu tanpa aturan. Karena punya aturan yang mengikuti dan mempelajari aturan itu sehingga seperti bebas padahal itu pakai aturan gitu. Jadi aturan aing ieu aing urang Sunda aing ieu kitu itu motivasi kan diajar di urang wae cekasana diajar karena sastra lebih ke sastra teh emang hese apa hese sana sastra tapi bagian diajar paling diajar karya-karyanya alhamdulillah tuh jadi MC MC-nya kamu pakai i gitu kan semua kan tidak ini alhamdulillah kakak hari nya aya nu ingat aya nu ieu terus lamun ngieun lagu oke lamun teu murwakan di teh asal lain asal kumaha nya bahasa Sunda apa bahasa rasa bahasa Sunda apa sok ayeuna nya dina cara lempang aya gandela beda kan gerakanna jeung ngagedi ngaleng hoy kesemu capek kan gitu dina bahasa Indonesia sok ngaleng hoy paling berjalan dengan sedikit capek seberapa kata bahasa Sunda kan ngaleng hoy ngagandela santai lagunya makan doang bahasa Indonesia itu jalan kaki dengan menggendang jadi lur pokoknya tok kemana-mana nya da ieu mau wayahna mas mangga lingis mangga bias ieu teh karasan pasti da nu keur kieu mah pasti tamu aya nya pokona mah nu jelas mah poe ieu wing ditepungkeun jeung taruhlah guru besar pokona guru besar tapi leutik kan dari suarana tapi insyaallah pokona ke lamun ieu bakal kolaborasi nyen puisi jeung lagu dipuisikeun dilagukeun ku si Wang ku si Jenong dijual jual lagu saya kalau belanjaannya kayak ketemu dia jangan kan siap oh eta mangga lain batuknya sumpah ini tadi detik mau no iya kucing kemana-mana tetap di Ador Ohang Manajemen.